Lain ohim teh nek nanya Kang Mate. Nanya naon deui wae ieu budak ya. Ada dia atuh manan yang harus mah Rek naon sok rek naon rek nanya naon atuh coba. Kieu mah ohim teh nek nanya. Nanya naon deui ohim kieu teh. Ari ohim teh asalna ti mana, Mak? Di mana kumaha ari maneh? Nya, ari ohim teh asalna ti mana? Kieu atunya, yeuh reungekeun ti saprak emak jeung bapa maneh kawin terus ngandung maneh teh 8 bulan tah. Pas rek ngalahirkeun ohim teh emak teh ripuh kudu neang Paraji. Imah Paraji teh jauh. Turun unggah gunung mata kieu maneh teh kudu simnyaah ka indung. Tah maneh teh ti indung kitu. Nah, ari cek si Uma ohim teh asana ti Garut. Sisi Garut ka indung aing mah masih kasar. Cari cakep neneng. Kemana wae? Cenah buku ka neneng teh. Gitu. Tuh kan neneng. Nya bogoh atuh Neng. Siga kumaha bogohna tah. Pokona mah tidak ada bandingannya. Neneng nomor 1 di ohim teh. Coba tinggali. Neneng geus teu? Yang geulis mata bogoh oge. Cik atuh lamunnya Kang Ohim bogoh ka neneng. Neneng rek naon ka Kang Ohim? Ngaros naon? Lamun neneng jadi kembang, Kang Ohim jadi naon coba? Ayo, jawab, ayo. Jadi naonnya? Ih, Kang Ohim mah jadi naon? Jadi kumbang na atuh. Cocuit Kang Ohim. Lamun neneng jadi hujan, Kang Ohim jadi naon? Ayo. Kang Ohim jadi payung. Oh, bet jadi payung Kang Ohim mah. Pan ame teh kahujanan. Ih, romantis Kang Ohim mah. Ai kitu mah neneng mau jadi hujan, rek jadi petir. Jadi petir. Nah, Rek ngabentar Kang Ohim jadi tutung. kebeneran si Aya euy. Si itu urang masuk ribu. Rek naon ka desa Rohim? Ah Ohim hayang panggih we, sekalian arek curhat ka si teh. Curhat naon maneh teh? Kos jelema wae. Curhat. Ohim teh ieu boga cita-cita aduh iya. Cita-cita nu mulia model kumaha Rohim? Apa gitu cita-cita nu mulia teh kumaha? Om, Ohim mah hayang jadi polwan. Mulia kan? Mulia palebah mana asa Rohim? Jeung deui maneh moal ngarti artina polwan teh. Nyanyaho atuh polwan teh polisi wanita. Heeh, apaan Aisyah teh lalaki sia teh Rohim? Gampang eta mah solusi kecil nu gitu mah moal hese. Heeh. Solusina naon?
cik om hayangnya solusi naon? Gampang Om. Ohim panek operasi kelamin. Im. Im. Hai naon mah? Mak teh sesare. Nu sabaraha minggu sare-sare ieu panon maneh asa kieu pangmalikeun obat tidur Jung. Ieu duit tanya burunya mak geus teu kuat kayaknya burunya Jung kadunya. Juk ya. Mana itu budaknya nilai teuing ditah meuli obat teh rese di hanan. Ai si Sarohim. Ohim. Him buru atuh Him, Mister kuat ya Him. Ari maneh ka mana wae atuh urang sakitu indung geus teu kuat oge. Tong kaneng teuing obatna keur sare. Panek malam mingguan gitu. Tah gini sudah bisa datang. Kunaon gitu neng, kunaon. Kalau nenek Iraha leungitna cantik. Pageto Kang Ohim. Nah, make ayeuna ceurikna atuh. Nyawios we. Apaan ngerasa se? Om. Naon sih? Doakeun Ohimnya. Ohim teh gawe. Didoakeun ku om. Cek bae. Gawe naon? Jadi polisi, Polisi? Nya, Mana modal jadi polisi? nya, Polisi naon? Ye, polisi teh loba bidangna. Aya sersu, aya intel, aya polantas. Naon bagian maneh model kieu? Lain anu kitu, Ohima gawena gampang, ieu mah gawena oge Ohima. Heuh, gawe naon si teh Sarohim? Ieu mah teu kuduna naon, tinggal sare. Maksudna Heeh, jadi polisi tidur.